kesenian kan ayeuna teh loba warga lain bung nangap kesenian Sunda teh. Teu boga duit jeung nangapna, dianggap mahal. Kumaha nguruskeun kesenian. Jadi pamarentah kudu ngahadirkeun kesenian di tengah-tengah masyarakat. Carana kumaha? Kesenian-kesenian satatar Sunda dikontrak ku pamarentah, dibere jatah. Misalnya 1 tahun 5 kali 7 kali manggung atau 10 kali manggung. Eta manggungna lain di kantor pamarentah, nu lajonna pegawai Pemda. Engke masyarakat nu hayang hajat butuh hiburan bisa menang subsidi penyelenggaraan kesenian di hajatan warga. Misalnya kuda rengong, kan di Sumedang. Teu kabeh jelema bisa nanggap kan? Jelema teu boga hayang naik kuda rengong Sumedang. Tah pamarentah nyiapkeun. Jadi untuk kudu deui nyeun festival di lajoanan di ku pegawai ASN. Pegawai Pemda di tengah-tengah masyarakat kesenian mah hadirna. Dalam di kontrak, kayak anu hajat. Nah, tinggal ngantri we di pemerintah provinsi Jawa Barat di kantor gubernur. Ngantri engke dicontrengan. Ya abdi ngajengkeun bade hajat nyuhunkeun bantosan hiburan Pak Gubernur. Tah, dalang anu ti kabupaten eta manggung maneh di dinya. Lumayarna pemerintah provinsi.